Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi YouTube, aduh dina channel Edmang Dinamara. Wargi jadinya daramang dengan dia. Pamugi bae sararehatnya wargi, utami nama sehat jasmanina, sehat rohanina, atau digampirkan rezekina. Oge ditebihkan balaina, aya dina lindungan tanapi panang dayungan. Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Eta pisan wargi pihar musim goreng siang kalian magi. Orang bisa didoakan warginya anu karesan sadek-sadek urang caket rembina nuju teu damang. Sing enggal didamangkeun sawartos bihara-bihara di Allah Subhanahu wa taala. Dicabut panyawatna didamangkeun deui kitu tah. Oge kawargi sadayana pamugi sarehatnya sehat jasmanina, sehat rohanina oge tangtos etan dipiharep ku urang sadaya. Amin ya rabbal alamin. Wargi dina channel YouTube, dina channel Edmang Dinamara anu parantos siap-siap kadangkeun dongeng Sunda dina judul Sikuluk dinten ieu wargi nyaeta bagian ka-41 wargi. Name 41 dinten bade 41 dinten. Dina bagian anu ka-40 urang nyareskeun harita Sikuluk nuju ngobrol sareng Ki Somadnya wargi. Jadi Ki Somad itu amit lepat mah itu guru namang Itok. Insyaallah kita kada nama itu cariosan nyata sakumaha-kumaha duningakeun kasarung kasayang maung heula nyemang Itok. Namun buku teu aya nu eta karasan Sikuluk tah terasanana terasana heula lah. Insyaallah kin kapayun wargi urang pedar carios mang Itok kita. Mangga urang kawitan bae carios Sikuluk bagian anu ka-41. Uluh nepi ka kitu eta kalakuan teh nya. Teu sangka baruga sangkaan nepi ka kitu. Ari niatan ujang sanyana rek kumaha atuh teh. Rek kumaha jang. Naon tujuan ujang pangna datang ka Aki teh? Kitu ceuk Aki Somad bari ngeusian padudan ku Bakomole, terus diduruk bari dikenyot, serbu ngahasupna manimulek. Pipi Aki Somad bandikeun kati kemong bae lah dipake nyot padudan. Ari Sikuluk wargi harita memeh ngajawab teh mikir heula jero hate. Jadi ngatur-ngatur pi kecapkeun sangkan gancang kahartiku Aki Somad teh. Sanggeus rada lila kakara Sikuluk ngajawab nyaritana bangun anu daria pisan. Hatur rebu nuhun Aki, abdi enggal dipariksa ku Aki. Sarta ditarosnya pamaksadan. Margi laras pisan abdi teh dongkap ka dieu teh sanes lantung tambuh laku, sanes rentang tanpa sejak ki, estu gaduh hiji maksad anu teu kinten dipiharepna ku abdi. Dupi anu dimaksad teh singgetna mah abdi teh nuju milarian guru nu sakira tiasa ngawarah abdi, sangkan tiasa ngahontal cita-cita abdi. Mung sakitu nu janten bongkot nama pamugi we salira Aki tiasa nyumponan ka hoyong abdi ieu. Ceuk Sikuluk parita nerangkeun pamaksudanana. Adi Aki Somad pok nanya deui, syukur jang boga niat kitu mah. Tapi naon eta cita-cita ujang teh? Cik caritakeun ka Aki sakalian. Sabab jiga rada aneh cita-cita nu dituju ku ujang mah. Beda deui jeung cita-cita kalombaanana jalma. Laras Aki, cita-cita abdi marada mahiwal ti batur. Malih mah kumang lebe kumang ucin ku bah aok sareng ku sadayana ge anu kantos ngasuh abdi disarebatna teh mustahil cenah. Dugi ka aranjeunna teu sanggemeun ngawarah. Nu akhirna abdi nekat si jalunta milarian guru. Dugi ka dugi ka dinten ieu maksad teh ki parantos 2 dinten damias rompok maka halanganana pasi siang. Dupi cita-cita abdi teh aya 3 rupi ki. Kahiji abdi teh hoyong ngalehkeun Ratu Jin, kaduana hoyong janten jagoan, katiluna hoyong ngajait pun bapa ti nagara siluman. Sakitu tak cita-cita abdi teh ki. Ceuk Sikuluk bari neutreup ka Aki Somad. Atulung Aki Somad dari tengah huleng
kulitaran anu peo teh beki ngariut bae. Alisna murungkut mani kerung tina awahingku kaget ngadenge caritaan si Kulup itu. Sanggeus sadalila ngahulengna ret Aki Somad ka si Kulup. Terus ditutup antep bisa jigan hayang nempo kana isi dada si Kulup. Teu lapok nyarita jang Kulup. Aki masa ente percaya eta kana carita anu jang teh. Nah bener eta teh. Cik Aki bareka terang anu yakin atawa dedengean Aki anu salah gitu. Tapi dah sama si keneh waras celi Aki mah itu. Leres pisan gitu Aki. Cita-cita abdi moal tiasa dirobah deui. Margi abdi parantos sumpah. Abdi moal wa kawang sul ka Cianjuang saupama teu acan tiasa ngamilik rupi-rupi ilmu ki. Kanggo ngalaksanakeun cita-cita abdi. Sajabina ti kitu abdi ngaraos wati di kapun bapa anu dihukum ku bangsa siluman ki. Abdi nu janti anakna itu anu janten anakna. Anu kedah bumela anu jadi kolotna ki. Ke heula jang. Naon margina ujang nyarios kitu. Margi abdi parantos nguping bartos di sabaraha jalmi diantawisna timang lebe, timang ucin, tibah aok sareng dipun biang. Yen pun bapa teh sanesna mah teu acan maot nanging ngalih padumukan ka nagara siluman maung. Tahu kituna upami kasebat ngalih mah tangtos di mana teu betah teh matak sangsara margi di pangumbaraan tah. Nya ku jalaran kitu abdi gaduh maksad bade mapangkeun dipun bapa supados ngalih deui ka nagara urang. Jadi abdi teh kieu teh oyong riung pulung die sareng pun bapa abdi teh. Tah ada katut pun biang kitu sasarengan ti Cianjuang. Itu maksudna hoyong hirup sasarungan ki kitu tadi Cianjuang. Gitu maksud abdi teh. Cik si Kulup beki tatag bae nyaritana. Jadi ayeuna mah wargi geus teu purungkutan deui kawas tadi si Kulup teh. Jadi sumanget anu ngagedur di dada-dana geus ngalentabkeun letahna. Lumata nyaritana geus mimiti nerolang deui. Be ameuh. Matak bingung yang harupan nu kieu mah. Aki teh ngarasa burat ngabandunganana. Sabab asa teu kahontal ku akal. Cita-cita hidup ka cidak mahiwalna ieu tinu sejen. Kakarayeuna Aki manggihan jalma anu cita-citana jiga ujang mah. Tapi tunda heula perkara eta. Ayeuna Aki rek nanya deui. Naon sababna ujang datang ka Aki? Margi abdi diwartosan ku Mang Lebe sareng kupun biang. Yen lari Aki teh maksad teh teu kinten seueur jasana kapun bapa tah. Malih mah Aki naon sagala uninga lah kana perkara pun bapa. Abdi mendak diwartos yen Aki teh tiasa nganjang ka nagara siluman Butahejo. Waktos milari pitumbaleun lembur Cikarancang. Tau gituna abdi teh sejago guru ka Aki. Hoyong tiasa sapertos Aki. Sajabi ti kitu abdi teh hoyong kenging katerangane nu yakin tina perkawis lalakon pun bapa. Nah leres eta teh kitu Aki. Ceuk si Kulup cenah bari neuteup ka Aki Somad. Ari nu ditanyana can oka ngajawab harita kala ngahuleng deui bakat ku bingung. Dibejakeun salah, teu dibejakeun sarua salah. Sabsuk sieun matak goreng balukarna ka si Kulup. Da puguh perkara ieu mah teu pantes dipilampah ku budak anu can sawawa. Sabab si Kulup teh nya oge gede luhur da umurna macan kolot. Malah beunang disebutkeun budak keneh gitu. Itu nurutkeun pamikiran Aki Somad. Anu matak Aki Somad teu wani gagabah mere katerangan ka si Kulup. Tungtungna wargi pok Aki Somad nyarita setengah ngahalangan kana eta obrolan. Jang Kulup, Aki ngarasa bunga ngadenge sumanget ujang dina neangan ilmu. Anu sakitu ngagedurna memang pantas siji jajaka anu keur balkesenteng mah sanajan rek neangan ilmu ngapung oge. Tapi jang gitu tah urang teh
kudu ngukur heula kana kakuatan awak ujang luar jero. Nya artina anu kudu kuat teh lain ngan jasmanina wungkul, tapi jiwa oge atawa rohani oge kudu kuat heula. Tapi keun ngukur eta kakuatan ujang kudu diuji heula ku rupa-rupa ujian hirup. Sabab moal hasil ngambah ka nagara siluman lamun awak ujang can sanggup ngambah kahidupan manusia. Dah kulantaran kitu ujang ain mah geus heula ulah nyaritakeun perkara eta. Sabab ujang moal kuat nari mana. Ain mah mending geura mandi heula sabab sakedeung gige bakal nepi kana wanci magrib. Urang kudu salat muji syukur kana Maha Agung. Sabab ayeuna mah awak ujang kotor, pikiran ujang kusut, otak panas. Jadi lamun diteruskeun nyaritakeun perkara ieu ujangnya. Dah, lamun diteruskeun pan meureunnan ujang ge moal kuat. Tak kitu we ayeuna mah nya engke sore urang teruskeun pan rek ngendong lain. Kan tenan aki abdi ge bade monok ke di dieu. Atuh ayeuna mah mangga abdi bade ngeringan bae lah kana pangarsa aki. Jawab si kulup bari ngeluk tungkul kebeneran keur kitu teh kudu tak nini anteh datang. Suka imah di pantau dapur pucenghis nyampeurkeun ka tapas. Barang serog manidang renjag. Sabab geus nyampak ni semah pok nanya, "Aki, tamu ti mana ieu teh ieu? Bangun tamu anu jauh ieu mah geuning." Cuk nini anteh bari gek diuk gigireun Aki Somad. Dah geuning maneh geus datang. Lain semah ieu mah nini. Tapi incu urang nu ti Cihanjuang ieu teh. Anakna Jang Itok teh inget keneh maneh. Pan ieu turunan jalma gagah jeung loba kabisa teh ieu. Ngaranna Kulup ieu. Cuk Aki Somad bari nunjuk ka si Kulup. Oh, anak Jang Itok nya urang Cianjuang. Geus lami ujang. Ieu nini nepangkeun ujang. Cuk nini anteh bari ngajak sasalaman ka si Kulup. Atuh gancang ku si Kulup di tampanan bari nyarita. Parantos nini mangga abdi ngahaturkeun sembah hormat ka nini. Oh, syukur katarima ujang. Mani geus badag kitu nya. Geus boga pamajikan acan ujang. Cek nini anteh bari neuteuk. Tuh acan ini bagi abdi mah resep kana lengohan. Alus ujang alus heueuh we kitu we heula. Ulah wakahayang kawin mun can sayagi. Ongkoh ridu ari boga pamajikan mah deui. Cek nini anteh harita bari teu oleh neuteuk ka si Kulup. Bangun anu hayang sidik pisan. Leres kitu nini sareng iya abdi teh ngabantuun kagegelan kanggo nini. Nu moal bahan katampi atuh lumayan landong puyeng. Ceuk si Kulup bari song harita nyodorkeun gedang asak anu meunang meulit Aki Somad teh. Atuh gap ku nini anteh di tampanan bari nyarita. Uluh nuhun pisan ujang kasep incu nini. Tetela ujang budak keneh geus ngarti kana hayang kolot. Bener kudu anu kieu ngirimkan nini mah. Sabab nini mah geus ompong nu matak cocok bisa namun ngirim gedang asak mah. Ulah kawas urang Cileunca. Ngirimkan ini teh kaneker jeung sangrai jaat. Apan pika sebeleun eta teh. Nuhun ujang katarima ku nininya. Kitu cenah wargi ceuk nini anteh bari ngareret ka Aki Somad pok si ni teh nyarita deui. Aki ieu mah yakin milik kami nya. Saon dibikeun ku si ujang teh ka kami maneh mah ulah hayang nya Aki. Ceuk si ni anteh bani nanggeuy gedang asak atuh si Aki bani ngabalieur. Lamun teu sieun katohian mah hayang ngabarakat seuri. Jauh eta gedang teh dibeli ku si Kulup di manehna. Malah si Kulup ge bani ngeluk tungkul eraeun ku Aki Somad. Teh lapok Aki Somad dari dan nyarita. Kop we lah. Da kami mah teu hayang ieu. Geus seubeuh gedang asak mah. Geura masak anggur mah itu si ujang karunya lapareun. Da jauh atuh di Cihanjuang ka dieu teh jung buru-buru ka ditu nini. Kitu ceuk Aki Somad nitah buru-buru nyingkah ka si nini sangkan teu ngomong deui. Atuh leos yang dianteh ka dapur terus keprak-keprek masak dan nyuguhan si Kulup.
kabeneran tas balanya sagala aya. Ari Aki Somad pok nyari tadi kasih kulup namjang gerak kacai hilang arah seger jeung arah jag-jag geus dahar urang ngobrol deui jeung Aki tapi wanci magrib kudu salat heula nya sok salat ujang atawa tara cuk Aki Somad bari neuteub tara osoki atanapi osok tara jawab si kulup pondok ih belang atuh meureun ngaranna nu kitu mah ulah kitu engke mah nya mangga ki dupi kacaina ka mana ki eta deket di tukang geni mahaki jauh da boga sumur aki mah caina herang sumurna teh jero jeung mandi ka itu sabun jeung anduk geus aya di ditu di kamar mandi sabab sagala oge geus sadia di aki mah mangga ki mangga ceuk si kulup bari jeung nangtung terus ngaleos ka tukang geni imah Aki Somad malah barang breh teh tela bener di dinya teh aya sumur anu aya di tukangin imah si Aki barang berita telah bener sumur jeung kamar mandi atuh teu talangke deui harita terus bae harita si kulup teh mandi bebersih segala dikumbah karasana matak seger jeung asa jag-jag wargi masih ngadaungkeun dongeng Sunda nya dina YouTube dina channel Edmond Dina Mara nya kawargi sadaya boh istri atau nabi pameget anu sepuhna maksud teh di mana wae ayana nya wargi boh cakat anu tembina anu nuju ngadangkeun ieu dongeng Sunda udah jeung ngadangkeun ka sadayana eta landung pang brahmana atau napi landung nyalayakeun mana nya wargi sadayana oge kawargi ulah hilap ye karena subscribe-na gitu tah like and share-na oge bunyi loncengna pang mencet atuh wargi sia teh acananya aduh ieu tunggul wae wargi dongeng teh maca buku jadi tunggul wae gitu janten ada ieu lumayan itu teh ada incok ieu buku wargi ari ngadongeng maca buku tunggul itu nya sabaras kuningan di kapungkur nu tah cantrang kumaha carana mang dina ngadongeng teh kieu ieu dibaca kieu yang bener-bener tawas pami bukuna masih jelas gitunya itu cetakan kapungkur cetak dicetak dicetak teman bacaan ayo diketik dah pami ketiknya leung lamun asli na ketikan ieu mah eta nanti anu ngau karbon teh aduh kirang-kirang nyawa alhamdulillah lah tapi masih tiasa mandina maca ieu buku mangga urang ngajingkeun lah cari sekulup teh warginya bagian ka 41 kanggo dinten ieu kacaturkeun sorena wargi sanggeus si kulup jeung Aki Somad baralik di masjid berak sararea dalahar ngariung tiluan jeung nini anteh estu saranang pisan teu jiga-jiga anyar patepung si kulup sonagar teu asa dipahan nyemahan manehna beres dahar atuh terus ku sinini diparenan adi Aki Somad jeung si kulup dariuk di tengah imah pok Aki Somad ngamimitian muka carita ngomong nak salse bangun ularineh pisan jang ayeuna mah salse pisan jigana ieu dahar geus salat geus kacape leungit awak seger mudah-mudahan pikiran ujang ge jadi caangnya tah hayu ayeuna urang neruskeun deui hanca nu tadi katunda urang ngaguar tina perkara lalakon jeung cita-cita ujang dina ieu kasempetan Yaki rek nanya ijang ari ujang rek ngindit ka dieu teh menta paidin heulan teu tinu jadi indung atawa heueuh maksud Aki teh jadi indung pokona ceuk Aki Somad bari neuteub ka si kulup panuteupna jiga nancep kana dada si kulup kawas nu hayang nileuman hatena jeung si kulup nyengkatkeun sirahna pok harita wargi ngajawab kanten nanyuhunkeun maki abdi teh nanging sakawitna mah abdi teh dibagal kupun biang teh saurna teh saur anjeunna antos sanes saminggu deui mah margi pun biang gaduh pidameleun sakadik deui nanging abdi teh maksa hoyong engal-engal mios ieu teh nu akhirna abdi diwidian na batu maros kitu Aki naon margina eta teh cik si kulup marik nanya ih gede hardina eta teh anaki gede
malah cekaterangan ge nya ridona Gusti Allah gumantung kana ridona inung bapaknya sarta Gusti Allah moal ngahampura hiji jalma lamun teu dihampura ku indungna. Malah aya di hiji katerangan yen surga teh aya dina dampal suku nu jadi indung. Tak ieu nu jadi sababna teh jang. Anu matak aki nanya heula tina perkara eta samemeh nanya anu sejena. Taina ujang boga maksud rek neangan guru nya. Tadi rek neangan ilmu pangawaruh, rek neangan pangabisa saloba-lobana. Eta teh hiji pamaksudna nu kacida mulyana eta teh jang. Sabab neangan ilmu teh pikeun jalma muslimah hukumna wajib mimiti gubrag ka alam dunya nebikeun ka liang kuburnya. Tah itu apan cekaterangan ge. Tapi kulantaran cita-cita rada mahiwal ti batur, ujang perlu meunang heula karidoan ti nu jadi indung. Aki moal waka nurunkeun pangabisa ka ujang lamun ujang can dirinduan ku nu jadi indung ujang. Sabab pangarti nu ujang diudag tetela lain ilmu nu jore-jore eta teh. Teu sakabeh jalma boga cita-cita kitu. Malah 1000 hiji jiga nama. Jabat kitu aki duka bisa duka moal eta teh mantuan kana hayang ujang. Sabab aki ge rumasa teu boga pangabisa anu sakitu luhurna. Pangabisa aki mangan nyieun ayakan, nyieun nyeru, boboko dingkul jeung sajabana, barang-barang anu dijieun tina awi. Ari cita-cita ujang mah hasil jeung tina teh gumantung kana kabuludan hati hidup. Sarta hidup sorangan anu kudu ngajalankeunana. Aki mah paling-palingan ukur mere pijalanan unggul. Tah jangnya. Ayeuna aki arek nanya deui, naon anu ngadorong ka ujang pangna ujang boga cita-cita kitu. Bangih naon samemeh ujang boga pikiran kitu. Sebab moal aya hiji akibat lamun teu aya sababna. Atawa moal aya haseup lamun eueuh seuneu. Malah kadituna mah moal aya bumi jeung langit katut eusina lamun teu aya anu nyiptakeunana. Nyatana Gusti Allah nu Maha Kawasa sahiji. Anu ku urang disembah. Aku lantaran kitu cik caritakeun ka aki ulah disumput salindungkeun lamun nya ujang hayang laksana cita-cita. Kitu cek Aki Somad mereka terangan nu panjang lebar sarta ditungtungan kunanya kasih kulup sabab mungguh pikeun jalma anu asak di jeuhan mah tara gagabah dina ngajalankeun rupa-rupa pagawean teh. Kitu deui Aki Somad esu taliti pisan hina narima si kulup teh. Sabab bisi palengkung bekas nyalahan. Di mana murid durhaka guruna oge kabawa goreng. Ari si kulup mani unggut-unggutan harita di papatahan kitu teh wargi. Tapok manehna nyarita. Aki sadayana kasauran aki ku abdi kahartos pisan. Kalayan ditampi ku asta kali kiwa tangan atuh tina perkawis patarosan aki kieu kawitna maki nya. Abdi teh memang sakawitna mah teu gaduh emutan kitu. Malih makupun biang sok disebat budak basangkal, badegong, bangor, talenges, lenger, sareng rupi-rupi sesebatan nu ngagambarkeun kabangoran abdi. Margi abdi mah teu acan gaduh tujuan hirup harita teh. Jadi anu dipikaresep teh mung heureuy sareng ulin we. Malih mah sok resep tangah heureuyan ka kolot sagara rupi. Dugi ka sadayana ngaraos soak we lah ngawara abdi teh. Nu akhirna tina akibat kalengeran abdi kantos ngalaman ti karelep kaleuwi kenging 2 kali kita. Anu sakali katulungan ku Mang Lebe, anu kadua kalina ditulungan ku pun bapa. Ku bapa Ujang. Apan bapa Ujang geus maot lain. Aki Somad megat kalimah tina awahing ku kaget. Disangka nama si kulup teh ngabohong sabab teu mata kaharti. Jadi ku kaget teh awahing ku kaget disangkana si kulup ngabohong sabab teu mata kaharti. Tapi untung si kulup surti pok harita nyarita deui malah sakalian sakabeh pangalamanana teh dicaritakeun
maka si aki taya nu kaliwat nu hade nu goreng nu mata heran jeung mata keheul jadi kabeh ge ditetek taya nu kaliwat malah perkara nu anyar kejadian oge sakalian dicaritakeun anu akhirna mah duit anu dipake mayar gedang ge dicaritakeun yen eta teh pamahanan ti Mang Haris sapara kanca sanggis kabeh ditataan pok si Kulup mungkas dongengna tah sakitu lalampahan abdi ka tukang teh nya ka tukang-tukang teh eta mah bade percanten nuhun atuh teu percanten oge nuhun margi kanggo abdi mah duanana ge teu matak untung sareng teu matak rubuga tah sakitu aki ceuk si Kulup bari ngagilirkeun silana siga nu kesel bitisna karasa singsireumun ari Aki Somad mani colohok ngadenge caritaan si Kulup teh malah lamun ngagugu kana nafsu mah moal percaya kana omongan si Kulup teh tapi bubuhan hiji kolot nu geus kasipuh ku pangarti Aki Somad teu ngarasa kaget ku ayeuna lakon si Kulup kitu teh sabab ari mungguh pikeun anu maha kawasa mah sagarupa nu dianggap aneh ku manusia bisa baik kejadian teu karana disangka-sangka tuntuna pok Aki Somad nyarita deui jang Kulup eta pangalaman teh kasida hadena eta sabab bakal nimbulkeun hiji kapercayaan kuat nu bakal nancep dina pamadegan ujang sorangan sanajan batur nyebut bohong tapi ujang bakal tetap ngerasa yakin sabab geus ngalaman nganu umat di hal-hal ieu nya ulah dipake ujub jang ujub belia jeung takabur ulah kena-kena geus loba pengalaman tapi sabalikna ieu kajadian teh ku dipake gemuk pikeun nguatkeun iman ujang sabab mungguh pikeun jalma anu panceg kepercayaan ka Allah mah lamun manggih perkara aneh teh moal matak gentar kana hate sabab boro-boro soal anu leutik nu sakumaha nu ujang geus kaalaman dalah ayana sorga jeung neraka oge ku jalma nu iman mah dipercaya dah ku kituna Aki percaya kana pengalaman ujang eta teh bisa baik kejadian sabab kakawasaan Allah mah teu kabilang lombana malah sameme bisa kabilang urang bakal beak manten umur dah geus nya eta mah perkara eta mah nya ayeuna urang balik deui kana cita-cita ujang kuaki ayeuna ka hati yen bisana ujang ngabogaan kahayang kitu teh ayeuna ujang geus kungsi nganjang ka nagara siluman kalayan sagala rupana diatur ku ujang sorangan sabab waktu ujang tepung jeung anu jadi bapak mah eta mah lain kahayang ujang tapi kahayang jeung diatur ku bapak ujang ti alam gaib taina kirek nanya ceuk ujang tadi ujang teh diwaris jimat ku bapak ujang nu mangrupa sihung bagong sajodo lain dibawa eta teh lamun dibawa cik Aki ngirikan kitu ceuk Aki Somad bari namprakeun leungeunna kan tenan dibantun maki mangga ieu nyangakeun jawab si Kulup bari ku siwel ngaluarkeun jimatna terus dibikeun ka Aki Somad ku Aki Somad teh ditampanan wargi eta jimat teh terus ditelek-telek didangdak dengdek dibulak balik malah make ditoong sagala rupa sanggis seubeun ditenan jimat si Kulup pok Aki Somad nyarita deui jang Kulup ieu jimat geus dirawat ku Aki ayeuna Aki rek nanya ka hideuk ieu jimat teh kana naon wae manuatna jeung deui ari ujang geus nyaho kana hartina jimat ceuk Aki Somad bari neuteub ka si Kulup sedengkeun jimat si Kulup tetep bae dicecekel ki saur pun bapa mah eta jimat teh manuatna kanggo ngamat bangsa siluman cenah utamina mah kanggo ngondang siluman maung sakumaha anu sok dianggo ku pun bapa nalika jumeneng keneh di alam dunya dupi hartosna mah teu acan terang abdi mah pokona mah terang jimat abdi maki ceuk si Kulup bari neuteub kana jimatna anu keur dicecekel ku Aki Somad teh oh gitu lamun kitu carana ieu jimat teh alus tapi bikeun jalma nu geus sawawa sarta geus kuat jiwana ari pantar ujang masanyana goreng nyekel ieu barang teh
sabab bakal mengparkeun jalan hirup ujang tinu samistina anu sakuduna ujang satia satuhu sarta panteng nyembah ka Allah Ta'ala, engke ujang bakal lebih percaya kana bangsa siluman. Sabab ari bangsa siluman mah harita menta harita dewere, harita ngondang harita datang, beda deui jeung nanda ka Allah Ta'ala. Datang nan dipenta teh teu sapada harita, tapi sok aya jangka heula atawa datang na tara karasa. Tagulantaran kitu da ujang benang disebutkan bersih keneh. Jadi jang wayahna ulah waka nyekel ieu parabot. Sabab bisi mata ngarusak kana jiwa ujang sorangan. Aki ngerasa melangjeng hariwang sok sieun ujang kamalinaan. Percaya teuing ka siluman nu akhirna poho ka Allah Ta'ala. Jadi kapaksa ridho terido ieu barang rek disimpen heula ku aki. Gampang lamun jaga ujang geus kuat jiwana serta geus bisa nadah rupa-rupa gogoda kakarek dibikeun di ka ujang. Sabab ieu barang teh hak milik ujang warisan ti bapa ujang. Kumaha satuju anaking? Nya satuju aki, asal pamaksadan abdi tiasa laksana. Margi memang leres abdi teh hoyong ngahontal cita-cita ku jalan nu bersih. Atosna naon teu ngandalkeun bangsa siluman. Malah abdi teh hoyong nalukeun naon bangsa siluman kitu aki. Nyaeta bangsa siluman sanes badi muhit ka siluman abdi mah. Margi sanaos teu dibantu ku siluman oge ki. Adi mah tetep bakal usaha satekah pola sangkan tiasa ngaontal anu dicita-cita. Kitu ta pamadegan abdi maki syukur pisan aki. Eta pamadegan teh kasida bener pisan. Jeung deui ieu teh waktosna bargi sadayana henteu kapan. Rupina urang pungkas dicekapeun dikeun ka dieu heula nya wargi. Ieu dongeng Sunda dina judul Ngadu Teluh karangan Ki Diksa dinten ieu teh bagian anu ka 41. Mugi wae wagi sok sanaos. Ieu mangrupikeun dongeng. Tiasa ngajantenkeun landung pambeberahmana atanapi landung nyalayakeun manahnya wargi. Mugi katampi insyaallah atuh sikuluk bagian nu ka 42 enjing dina waktos anu sami. Pamugi urang sadaya tiasa ditepang daungkeun deui. Atur nuhun kepada sasanana, wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.